Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun pipi sahannya urang tamatkeun wae ieu cariosanana nya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha atuh ieu cariosanana mangga urang kawitan. Saminggu ti harita eja datang kuring keur ngaput nganterkeun manehna duit cenah ladang barang jual barang kirim deui pibajueun budak. Acek ieu teh duh hampurannya abi teh nganterkeun duit wae ladang barang-barang nu dijual teh acek pibajueun budak bae kop bae ya duit teh dibagi opatnya dah kumaha kuring teh dah hayang balik ya teh mau bisa lila. Acek nuhunkeun wae nya pidoana sangkan pamajikan teh lungsur langsar supados we sahanteuna meureun ari parantos aya budak mah atawa antawis abdi sareng acek teh sugan we kahareup namanya aya tali kalawargian anu nganteng katalian kupun anak sareng putra-putra acek hanya mudah-mudahan wae sing salamet atunya ngajuruna amin acek nya amin. Ti barang kuring pisah harita peleng teu panggih deui jeung eja kungsi ngadengek ngalahirkeun cenah pamajikanna salamet budakna lalaki bleg cenah budak teh ku kuring nu bungsu sarua cenahnya jeung nu bungsu ngan ku kuring teh ngahaja wae nyuratan ka eja lain ekur teh ngadenge naon-naon deui ngan ukur selenting wungkul beja ca yen eja teh kawin deui geus beh ditu eta mah minangka gok deui kira-kira 20 tahun ti harita. Duh geus 22 tahun kuring papisah di lembur ayeuna papanggih basa kuring nyaksian di rapalana budak teh nu panengah diondang kawina harita teh duh di kota eta kuring teh duh jeung manehna kapapatenan teu karasa geuningan geus 22 tahun. Duh untung nawe aya duit barudak ti kantor tea lah rek dipake modal wae tapi kumaha teu wani nyoceng tapi kumaha keun bae jang modal nepi ka ayeuna alhamdulillah kuring teh geus kaboga nepi budak gede malah nepi cumarita pisan ayeuna mah modal duit teh teu kungsi leungit terobah harga duit nage pangajena tetep saenggeus ngaliwatan gonta-ganti duit waktu kuring nuduhkeun dina naon ayana duit teh malah rarasaan mah hasilna tina modal geus kadahar lain wungkul ku budak
tapi jengku anak-anak na ayeuna mah duh geus teu karasa geus boga incu ayeuna mah kan bae anu pasti mah henteu leungit duit teh ngan ukur robah wujud barang kungsi jadi kurambu kungsi jadi tanah darat kungsi jadi balong jadi sawah nepi ka ayeuna oge sawah meunang ti anak Haji Julaiha ti babakan urang babakan teh duka kumaha kuring teh meureun ayeuna mah ngarasa boga sawah harita tuluy lepas deui lantaran cenah kapalaina mitoha kana sawah teh bae inceran sok sanajan jauh ti lembur ingetan mah remen ka kalongkeun ieu bari nagihan cenah kagolangkeun numatak barang aya kasempatan sawah bisa kabeli deui. Alhamdulillah sawah teh nu bareto dibelina teh duh ku duit menang kukumpur sasen sapeser ditambahan ku ladang geulang bawa ti lembur kurang nama menang we nginjem di bank desa ditungtut wae dipunahan unggal bulan lumayan boga sawah ayeuna mah tah dina eta anu duit ti kantor kabupaten teh najan teu sakumaha susah alhamdulillah we kuring teh ngalepaskeun deui sawah mah embung salianti keur neudeun modal mah hitung-hitung wae ieu mah pangeling-ngeling kana zaman mimiti diajar hirup kana zaman kumaha bungahna make kawas batur dibuat di sawah sorangan dibarengan jeung bapak barudak nu harita keur mejeuna tohaga dina rumah tangga teh rarasaan mah saenggeusna kapapatenan ku bapana barudak teh kuring teh asa bebi dipikanya boh ku emak boh ku mama boh ku dulur-dulur beki diogo malah ku mama mah geus dipake geus puguh cenah budak mah da gampang diogona ieu mah kuring da geus kolot atuh kakara asa dileuwihan nu geus enggeus anya alhamdulillahirabbil alamin rada gancang kabang brangkeunana ieu kahiji lantaran budak bisa karumpul kabeh kadua lantaran geus nyanghareupan geuning lebaran aduh tereh lebaran nya dagang teh duh lungsur langsar pisan tur ngengkeun kaputen teh duh meh teu kalayanan pisan komo panyaur ti juragan wadana seueur we teu kacumponan lain ku teu kaur abi teh waktosna soalna teh ieu aduh tuda kumaha rariweuh dadakuna mah kitu bae aya nu gering ngarti meureun pangnyaur oge tangtu rek miwarang ngaput pasti manehna teh pasti keur nyeunan kueh lebaran ieu kueh lebaran nya kueh lebaran sakedap deui heuheuy deudeuh kungsi kasuat-suat harita kuring teh basa geus lilikuran bulan puasa dulur-dulur geus mimiti datang ngadon lebaran di lembur kabeh ting sabadoroyot kabeh maksudna mah anak bojo atawa salakina harita teh kasuat teh nenjo barudak ulin jeung dulur-dulurna ari dulurna mah breh indungna aya beh bapana dalah kuring mah kapan indung bapa teh rempeg keneh aya nalangsa nya bade lebaran teh ieu nalangsa ari anak-anak kuring mah aya ieu indungna wungkul
mun anak dulur aya sedasih teh aya kerelakna teh indungna jeung bapana. Nah atuh ari kuring ngan indungna wungkul. Sedih geningan ieu, sedih. Anu aya matak teu geunah teh ti dulur. Kabeh ge anak kakuring. Alhamdulillah na kituna mah tara ngabeda-bedakeun, tapi keukeuh ngaranna ge hate, keukeuh. Asa henteu buleud, keukeuh asa cuang cieung. Padahal mah ieu lain kakara lebaran harita teh lain kakara. Kuring budak jeung kuring kumpul teh teu jeung bapana. Kapan geus 2 lebaran ayeuna ge duh sarua. Barudak teh nganjeng indungna wungkul ririungan teh. Tapi asa beda. Da basa lebaran ka tukang-tukang mah sanajan nya eueuh oge tapi teu leungiteun kawas ayeuna. Jeung enya ayeuna mah asa leuwiteun, asa leungiteun lebaran ayeuna mah. Ngan nepi ka sapoe kituna saenggeus lebaran kumpul. Tanggal 3 Sawal mah saperti biasa deui barudal deui. Tinggal kuring jeung barudak nu 3 balik nu cikal dipentak ku kang guru cenah geus pedah teu sakola. Kuring janji rek nganterkeun lamun geus deukeut kana waktuna asup sakola. Baza magrib emak jeung mama wiridan kuring ge ngariung jeung budak di tengah imah. Dina dipan gede ngahunjar lambar. Budak nu cikal cindekul keur ngome ucing nu bungsu nyoo cocooan. Anteng ti tadi nu panengah ngagelehe kana lahunan si Minah bae nu aya di lambun. Tanggal 3 Sawal hartina teh tanggal sarua ngan tanggal 3 Sawal teh tauna nu beda teh ieu mah 8 tahun 8 likur tahun ti harita bedana mah cenah lain di bumi mama deui. Ayeuna mah 2 tahun ka tukang mama bapak kuring teh pupus cenah. Tapi di mah kuring sorangan ayeuna mah sarua bada magrib deui sarua. Kuring ngahunjar dina dipan gede di tengah imah si cikal diuk di jeru nyoo. Nyoo anakna nu pangleutikna si bungsu ngotrek ngomean cocokan anakna nu panengah siga nu ngagelehe kana lahunan kuring. Aduh, teka rasa geningannya ditinggalkeun ku mama, ku emma duh. Mugi Allah maparin rahmat ka anjeunna, nikmat kubur. Amin. Lain si Minah ayeuna mah nya. Baheula mah si Minah nu katama kutumuk teh di dapur. Ayeuna mah minantu. Tuh minantu menisa tilu-tiluna keur ngaprek di dapur nyayagikeun dahareun. Henteu tiiseun ayeuna mah ieu lebaran ayeuna mah henteu teu kawas 8 likur tahun ka tukang. Haneuteun ku sora bubarudak leutik, sora incu-incu kuring anu ngahaja unggal lebaran teh sok dibawa ku kolot-kolotna. Ku anak minantu kuring ngariung di imah. Geus 15 incu titiluan teh geningan. Alhamdulillah. Tapi aduh sok sanajan kitu teka rasaeun
apa teka tangan kitunya ku sararea ku anak minantu komo ku incu-incu mah yen ingetan kuring teh duh sabenerna mah keur ngacacang deui ka jaman nu geus kaliwat saenggeus ngadongengkeun kumaha anu dicaritakeun tadi ngadongengkeun lalakon hirup nepi ka lebah kapapatenan nepi ka lebah barudak teh teu barogaeun bapa barudak sanajan geus kolot oge dina hate kuring maduh keukeuh we asa barudak keneh eta teh ngaharuleng wae ai budak teh tos ngadengekeun dongeng teh duh nya we kuring teh alhamdulillah muji ka Gusti Allah anu maha murah maha asih nepi geuning kieu nya tanaga kuring teh tanaga hiji randa nepi kana cumarita nganterkeun kana budak yatim. Allahu Akbar. Nuhun Gusti, nuhun tamatnya mohon alhamdulillah tamat dugi ka dieu nya. Dongeng anu judulna Pipi Sahan tamatnya alhamdulillah. Insyaallah enjing atana pageto bade diteraskeun dina seri mangkonodnya mohon mangkonod insyaallah atuh mugia sadayana dipaparinan kasehatannya sareng digampilkeun dina milari rezekina atuh nuju saraumna mugia dikaryatkeun nya sarta diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.